Assalamualaikum Wilujeng sonten masih sesarengan di Ladok Musik Studio kasangakeun dina sonten ieu aya di tembang Asih Pamungkas De Rijalina. Semangat wilujeng ngadangukeun. Munggaran patepan jeung diri anjeuna asih nu tos lami teu manggih nu saati anjeuna jodatan mere panglolongkan dina hate. Harita geus wakca moarek midua komorek sulaya ngahianat ka cintana kuring nu geus janji bakarek pasini kana janji nu geus saati akang geus balaka ngedalkeun rasa katresna akang pancet kayakinan urang baka tinekana asih nu pamungkas nu hapa bisa dipungkas katresna nu nyacas moalaan nu sajati nu hapa bisa diganti moal arek jalir karena janji nu geus saati. Aya Asih Pamungkas palawat seuneu anu nyarengan dina sonten mudah-mudahan sing janten panghibur. Harita geus wakca moarek midua komorek sulaya ngahianat ka cintana kuring nu geus janji bakarek pasini kana janji nu geus saati akang geus balaka ngedalkeun rasa katresna akang pancet kayakinan urang baka tinekana asih nu pamungkas nu heueuh bisa dipungkas katresna nu nyacas moalaan cinta nu sajati nu heueuh bisa diganti moal arek jalir kana